Cik atuhnya hari bulan puasa mah najan tukang tipu ge ulah tupat tipu. Saha kitu Mud? Anu dagang huntu palsu. Kumaha gitu? Kudu meuli huntu palsu dibayar ku duit palsu. Nyakeun bae atuh hari huntu palsu dibeli ku duit palsu mah. Ulah so teh huntu asli dibeli ku duit palsu. Heeh. Oh, cek maneh pinter mana hayam hidung jeung hayam bodas. Ah, tuanana ge pinter meureun. Is, nu pugu mah pinter kene hayam hidung. Naha? Hayam hidung mah bisa nyieun endog warna bodas, ari hayam bodas mah teu bisa nyieun endog warna hidung. Naon sababna golek anu dicecepkeun kana gebog mah cicing, anu dicekel ku dalang mah teu bisa cicing. Pan anu dicekel mah dibojekeun jeung digerakeun ku dalang. Salah yo. Cek maneh kumaha? Golek nagetekeun Kita kumaha? nya eukeun mah teu dicelana dikodok ku leungeun dalang. Ki, abdi bade musitnya. Hayong mais kanggo munggah. Duh, ulah lebar can gede laukna. Da lain keur abdi. Na keur saha kitu Mud? Keur Neng Asih randa nu di pengkolan teh ya. Keneng asih. Muhun malah mah nitip salam kanggo Aki. Kumaha cenah ya Mahmud salamna teh? Nya cenah si Aki keur resep teh meuni berehan. Jiga tuh ngaran nu baradak. Hei, krek unggal POG keneng asih mah. Heueuh. Elugi Pariwara